Lain bi si Amang masih kene gawe jeung Banar Jangkrik. Geus pindah ayeuna mah. Geus pindahnya. Babaturan bogahan euy. Butuhan jangkrik. Eta pindahna ka mana si Amang ayeuna? Cenah ayeuna mah di Bos Ublag. Di Bos Ublag. Heeh. Bos Ublag anjing. Eta naon cenah cek si Amang sugan eta Ublag teh? Cenah mah kawas Surabi kan eta mah leuwih geuna ti Surabi. Siga Surabi kieu mah aing curiga. Bibi aing di Wadulan ieu mah aing ku Amang aing ieu mah. Terus si Amang di ditu ayeuna bagian naon? Sarwa teu jeung di pabrik jangkrik bagian nganter-nganterkeun ayeuna. Tah lamun ayeuna mah si Amang bagian ngasaan cenah. Bagian ngasaan? Heeh. Anjing. Geunah pisan atuh anjing. Gawe Amang aing. Ya. Cing rada ditanyakeun bi euy. Kasih Amang aya lowongan gitu jeung urang. Nyangke lamun balik ditanyakeun ku bibinya. Oma tanyakeun, tapi bagian ngasaan. Heeh lah siap. Oma. Ngeunah atunya bagian ngasaan Ublag mah. Ya wae. Bisa wae ya. Kacapuri. ningali statusnya barudak milenial, barudak tahun 2000-an menolak tua cenah. Naon masalahna kos teh ni usil teuing maneh mah. Terus bangsa urang didinya naon anu kalahiran tahun 80 rek nyen status naon coba. Ini mung eleh anjing. Ya nulis we status anjir menolak punah gitu. Ya guysnya menolak punah kos bangsa urang mah pan babaturan sakola ge anjir babaturan sakola SD geuningan urang sawareng mah aya nu geus jara dijenglot pan terus kolot pisan urang teh kos guysnya wajahna eling sini tong rempak wae guys. Bisa wae ya anjir kobokan Cina. Kobokan Cina anjing naon Cina. Ari isu arek ka mana? Moal ka mana? Minta anter geura bibi eung. Ka mana? Arek ngalamar ka Giri Harja. Ke Bandung? Heeh. Ngalamar jadi naon? Jadi sinden atuh. Teu kapok dicolokan anjir dihanapeun panggung punyare ku barudak. Lah moal amal kapok lamun eueuh budak tilu mah tah si Kosim, Saroceng jeung si Emo. Lamun aya, lamun lalajo rek kumaha? Nek dilahun ke tukang goong lah. Nyindena? Heeh. Anjing kebayang ini sinen dilalahun ku tukang goong. Ya, Bi. Tukang goong mah nyarena ge gede. Ya guys ya. Gede. Nya bae ami rada ngeunaheun. Aya wae ya bibi aing. Dasar ya. Indungna memang awak. Kos cek bebas cenah bener si Asara ceng teh aya teh beuki ripuh geuringna. Berat ayeuna makin parah tar ka mana-mana pisan. Innalillahi. Eta cenah bener komplikasi ayeuna mah teu nontot boal hungkul. Geus ngalongok maneh. Boro berat Kosim ge longokeuneun pan sarua Kosim ge panyakitna komplikasi geus. Komplikasi naon maneh? Untuk ompong jeung kekeongeun. Please kos ya untuk ompong jeung kekeongeun mah teu kaasup komplikasi teu ya guysnya ya nu komplikasi mah anjir hipertensi ya diabetes jantung ta eta kekeongeun mah teu kaasup ya guysnya teu kekeongeun mah anjir komplikasina jeung nincak ti kotok agok ebah. Berarti berat biaya bagi sarua nya komplikasi euy. Ngomong bebah kumaha? Teu bogaeun duit jeung loba hutangna ka Bang Emo.
Mama lagi ngacaprak anjing si kosi anger dehadan wae gitu ku aing ya. Aya wae ieu ya. Musang angora. Lain. Ai bibi teh itu teh usaha jahit baju teh geus tutup deui. Tutup embung Mani eueuh nuju nun anjeun bibi aing ka kareke kamari mukaina geus tutup. Di naon masalahna? kapok dicarekan ku si Mang Utar bibi teh. Gara-gara Kan ek ngelitikeun bajunya ka bibi. Heeh. Ku bibi teh diukur make awi sabelah ningan. Kalau ngamuk da. anjing teu kira-kira bibi aing ya. Ya, Mang Utar teh lain mayit di. Make jeung diukur make awi sagala. Pan meureunan aya meteran. Ini diomongan ya. Ai bibi ya. Bibi eta arek nyieun baju nya. Atawa arek nyieun kuburan. Paingan Mang Utar ngamuk atuh aja. Aya wae ieu ya. Tutuk oncom. Berat kabar gembira anjir, alhamdulillah sih berat. Buak anakan 3 di anakna teh. Kabar gembira cenah. Yang naon sih teh manuk beuk. Kasih banyak. Yang naon bari lagi manuk beuk. Ya, ai curiga ieu anjing. Lain pan sia teh boga manuk beuk teh hiji. Terus ayeuna anakan 3. Eta dijaluan ku saha anjir? Aing curiga ku si ieu dijaluanna nya. Dengekeun geura heula ieu. Banyak tuh udah kosim kan normal atuh. Ini normal. Eta kumaha bisa anakan gitu manuk beuk kumaha? Pan kosim punya ide brilian berat. Dikawinkeun jeung anjing tah. Anjing. Kekagok cek aing geus ieu mun geus ngacaprak ieu ampun teh. Terus jadi kumaha tuh eta manuk beuk? Halus berat. Ai rupa nama rupa buak heuh. Sorana sora anjing ngagogog tah. Parah. Halus anjir jangan jagaan imah. Pokoknya mah rekomendasi jang muslimah. Pan ari anjing mah anjir najis. Bener. Hari iya mah kan buak mante. Bener. Tapi bisa jangan jagaan imah ngagogog. Iya deh, nepikeun ka kadio nyok. Atuh kosim gitu lah. Aing mengaruh make baju anyar ya. Lain, teu sakalian anjeun eta manuk beuk kumaha lamun dikawinkeun jeung si saroceng. Mau balik. Si saroceng mah pan atuh nontot bool brad. Engke lamun dikawinkeun jeung si saroceng mah manukna nontot bool mau balik. Tapi banyak beuk nontot boolnya. Ngewa. Parah anjing. Aya wae ieu aing. Si Lumantang korak.